tinggal indah kitunya. Indahnya. Alus aing neneangan di imah ternyata bobogohan deui di dieu maneh teh salingkuh. Mikir sia teh kumaheun loba maneh teh encan ngepel imah babalatak sakin naik kabogona meniki patut geuning anjing goreng patut kieu Bang naon tong wujud erang sekolot mah tong wujud naon naon teh keur udud tah gitu atuh sok tulikeun bogana jeung pemilikan aing tadi heula siapkan hok tulikeun awah ieu mah teh aya Tah mak mengpeung di dieu mak urang rek bebeja naon budak mak teh ka urang teh ngaganggu wae guru pagerepe keur sare teh teu kaureup terus kokorobet mak urang mah geus capek mak ku anak mak teh. Sia teh ulah kitu Sujang eta teh ngerakeun kolot ari kitu teh nya geus atuh mulai ayeuna penting ayeuna urang moal guru pagerepe di ka maneh aing mereka nggerepen pamajikan batur nya mah tah mending ge kitu alus sarwana pisan indung anak teh goblok sia mun digerepe mah nya anak aing yang ngacuban batur. Le naon mana apal bedana teh manuk jeung ucing? nya jelas beda tuh ti maneh teh Beda kumaha? Yo, ai ucing mah teu bisa hiber, ai manuk mah ai jangan bisa hiber ti. Salah atuh sia teh botak. Ai geus naon? Ucing mah diusapan sare, manuk mah diusapan nangtung goblok. Aji kasar ini manuk usapan. Teu hayang goblok. Kebeneran anjing anak sia di dieu mah. Naon kitu le? Bayangkeun kumaneh mah. Urang teh balik gawe anak mah teh kegaream kanu kanyut, erek sare, kegaream kanu bol, karek-karek kreup, nyabakan di kanyut. Aing teh kudu kumaha capek mah euy. Nyai sia teh ulah kitu mending ngerakeun ting kolot. Nya heueuh atuh mah dimulaeuna mah urang rek neangan kontol batur we atuh. Setuju. Anjir, terus anyar deui. Mulai kumaha nu penting kapake tak? Nu penting iraha men maneh. Apaan bahasa orang di kebon jagung di dia gegeroan aya ngasaan. Oh, itu apal aing amen. Ampun, sia mah sagala di dahar wae. Sagala digayem wae. Ari aing diantepkeun sia mah cenah garung. Sok amena maksa penting teh mah. Ah, sarwana di sia mah. Tabilangeun Bocok, bocok. Aduh mang. Mang Bule, Naon? umur geus sabaraha? Ah, tong ngomongkeun era urang mah geus kolot. Anjir, asa awet ngora euy. Aduh, kumanya euy terni. Naon tah resepna? Nya ai atuh resep mah hade. Kunaon? Ngadaharan formalin. Jadi ngora wae. Kawas asin wae di formalin. Awet ngora goblok guys, ada ngadaharan formalin. Ma, masa kau goreng tahu tara? Osok Cik, lamun ngegoreng tahu dibalikeun jadi naon? jadi tahu. Tah lamun mah dibalikeun. Jadi balik-balikeun mah jadi heuncet. Anjing, heuncet aing duluan lu. Goblok. Anjing goblok teh aing aral pisan ya. Kunaon sia botak amek-amekan we? Rek teh amek kumaha ti aing. Bayangkeun kumaneh aing geus 2 bulan pesen barang teh online teh datang-datang ti euy. Emang siap pesen naon botak? Pesen sawah 2 hektar. Atuh goblok, siapa mau datang-datang pesen sawah mah kumaha mawana. Anjing. Keur naon sia botak? Ti biasa ti keur olahraga ti. Capek geuning ti olahraga teh nya euy. Ya capek atuh le aya sia le.
olahraga capek tapi nikmat. Naon ti? Olahraga tangan. Aje kasar goblok. Le, Naon bedana kawin jeung nikah? ya jelas beda tuh ti maneh teh. Naon bedana? Ye. Lamun nikah mah maneh jeung kabogoh maneh marake baju panganten ti. Ari Kawin mah maneh jeung kabogoh maneh teh di baraju tuh cucus goblok. Meni hayang cucu. Aji kasar goblok. Parah aja. Ti, bejana cenah maneh putus jeung Omen. Heeh le putus. Aduh, kumaha tadi diputuskeun kitu nyeri hati teu? Nyeri hate nama. Untung hate aing katutupan ku susu le. Jadi susu aing nu nyerina anjing. Anjing Dirasa susu. si Omen. Goblok.